Di antara kesesuaian ahli thariqah nu ayeuna, ahli thariqah nu ayeuna teh osok ngadahar duit ti pamarentah. Ketika ahli thariqah ngadahar duit ti pamarentah batal, norekatna batal. Nu mantak babupati mah tilek mere duit ka kula, nyaho teuing kulana teu daekeun nyaho pelitnya na. Nu jelas lain. Diterima mah diterima, ngan dibikeun ka kotok, ke kotokna dipenci tidak ku kula atuh kene-kene ketel. Nah iyalah di antara anti ahli thariqah ialah menta, pang anti-antina lamun aya ahli thariqah menta batal norekatna. Di antara anti ahli thariqah adalah ngaharepkeun pamere ti batur toma ngaranna batal norekatna. Di antara batal norekat di mana-mana ngahutang. Tina ieu mah lain ngahutang ngredit. Wah, atuh apa maning iku mah wede. Mengkonon sirama. Iku mah lebih parah ge. Ya Karim. Nah, deuleu kurang ahli thariqah ti mimiti lebuan. Serang. Datang ka dieu, maala. Aya ahli thariqah mobilna menang ngredit, goblok. Nah, iyalah aya 10